Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Aji Jakaria di kelas 12 MIPA hiji. Di dieu sim kuring bade baca sajak anu judulna Jante Arkidam karya Ajib Rosidi. Sikis saga leungeunna seukeut lancip gobang miplasan badan palpah gedang Arkidam Jante Arkidam di pangaduan di karang ronggeng ngan hiji jagoan Arkidam Jante Arkidam ti peuting angke ku mendung Jante raja alam petang matek di aji panarawangan manjing karyang sesorot ting sinar jaruji besi pakade mirang ku ramona ngagisik hayang sidik Jante manjrong mantri puisi ki mantri tindakan andika lelewa dikang ngabokong jalma kertiga Arkidam ditalikung ngeuna dua sorot matana ngalentab seuleuna samemeh beak poe kahiji Jante minggat nitih cahaya kaluar ti panjara samemeh celetuk peuting kahiji mantri polisi nyungsep di dasar walungan teu nyawaan. Itu nu tiasa ku abdi dugikeun kirang langkungna nuhunkeun dihapunten nusa ageng-agengna ditutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.